Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi di dia Rangga Satria Wigunanya tadi kelompok ke-6 badeng nepangkeun anggota abi anu mimiti eta Muhammad Dafa Alfi Syahri, anu kadua Rindiani Putri, anu katilu Hesti Dwi Pertiwi, anu kaopat Husna Al Insan. Ya. Ya, di dia abi bade ngajelaskeun kakawihan salah sahijina nyaeta endog-endogan. Endog-endogan eta kakawihan anu osok dipake barudak lamun misalna nuju barosen gitu nya. Nah, endog-endogan ieu biasana dimainkeun minimal ku 2 urang. Nah, cara mainna nyaeta urang ngakepalkeun leungeun meureupkeun, ngabereupkeun leungeun siga endog, terus ditumpuk-tumpuk ku anggota-anggota anu main kakawihanana, terus pas tos ditumpuk-tumpuk arurang nyanyi endog-endogana siga kieu endog-endogan bari di naon kan ya, bari di goyang-goyang gitu nya. Nah pas digoyang-goyang arurang bari nyanyikeun laguna siga kieu endog-endogan peupeus hiji prek. Nah pas prek gitu anu endog di bagian handap dilepaskeun si leungeunna kieu siga kieu. Nah tuluy nepi ka kitu nepi ka endog nu luhur nu sanesna. Nah pas atau si endogna peupeus sadayana urang ngomongna kieu goleang mata sapi bolotot. Nah kitu cara mainannya. Tos sakitu nah arurang di dieu bade ngapraktekeun nyaeta dinu kakawihan dog-dogan. Endog-endogan peupeus hiji prek, endog-endogan peupeus hiji prek, endog-endogan peupeus kabeh prek, goleang mata sapi bolotot.